Kenaon, Mak? Iya tadi penting mah ngarekam video. Terus? Pek teh tina video na aya kadengan suara malisiun teh. Suara naon ieu teh? Iya dengekeun ku maneh. Mana? Ah, kurti bang suara nu kitu, Mak mah. Mun dikasieun. Dengekeun heula ti ka Anggus. Nginjem heula duit 100 isukan digantian. Tipe-tipe jelema lamun ditagih hutang. Kumaha sama tante? Aduh, bulan harupnya cek. Teu can aya nama. Kumaha sama tante? Kamari teh bade dibayar cek ku abdi teh. Kamari teh aya Kumaha sama tante? Oh nya cek. Terus aya niat teh abdi teh bade mayar kamari teh. Ngan acisna kaanggo meser Pajero. Kumaha sama tante? Punten nya, hutang nu mana? Kumaha sama tante? Sanes teh hoyong mayar ece. Di mana atuh kamu mayarna? Caroge abdi teh damel tos sabulan. Mana kurang kali abdi ti jurali tina tangkal toge. Kumaha sama tante? Oh. Hari abdi salahnya. Ece saha? Kumaha sama tante? Oh, nya sama tante ya. Eta lain kamari anak ece asup kana TV. Keur dagang gorengan di ditu di naon Citayam Fashion Week cenah. Kumaha sama tante? Cek aing kengke. Man hayo we nanagi wae da ku aing dibayar atuh. Mani bawel. Kunaon jang? Gebis? Aduh, kunaon jang? Gugah. Aduh, sia, anak aing labuh. Teh ce, kamari ku abdi ngaya disamperkeun. Da bener we, ada menirimil ka belah dieu. Tuh budak Lah bae bakuna teh ngajero budak eta mah. Ieu. Nya, cek aing naon tadi tong lompatan. Da eta tanggurak sia mah tarang ngadenge.